Waktu enak deh, edit. Oh guys, kita lagi ada di pegunungan ya. Jadi tuh nama bagus pisan guys. Cika tuh lompat di tempo gerak. Emang ku naon mang? Labu mang, kahade gerak matak ge. Orang jadi lelebat dasar jeblak. What? Wah. Hey. Nah, ya. Wow. Oh, ya, ya. Masih itu menang duit. Aing mah hanya kal di alun ke. Aka mana? Ayo, Neng, ayo ngiring ayo. Aman ayo. Oh, pokoknya teh spesial tempat nanti Neng. Nyanya? Aman? Teh nyaman sih. Nyanya? Mau ke restoran? Oh, Ih, kotor atuh. What? Naguk. Jadi ya. Nah, gitu kado. Tapi sesuatu imah, tapi Nengna kudu beureum. Kada naon? Spesial sak beureum heula. Padahal ya nya. Malah naon ya? What? Oh, natuh mah teh rangker ngeunah-ngeunah maneh kada di bali do ka aing mah. Tuh maneh mah naon atuh manyun-manyun geuleuh siga entong. Lah urang makan mimpi indah maneh makan di gudangkeun. Lah. Alah. Stop dulu. Coba deh angkat tangan. Jongkok dulu, jongkok. Berdiri lagi, berdiri. Angkat kaki. Coba hadap ke belakang. What? Isukan si Air mereka donaonnya Kak Neng. Neng teh kan ulang tahun. Coba telepon. Oh, sayang nuju naon? Abi teh nuju ngalamun ya teh. Aya hayang naon atuh ngalamun kitu? Neng teh anjing teh ulang tahun kira ku moal ngasihan kado kan Neng. Oh, nya. Neng ulang tahun anjing? Nya tuh. Neng ulang tahun ke 12 tahun. Emang anjing teh tanggal sabaraha? Mah hilap deui atuh. Goblok. Kira ku apal tanggal. Datunya hilap kan Neng teh. Sibuk wae kerja. Kumaha tuh sok? Mah ieu we sibuk kerja beungar henteu. Emang Neng hayang kado naon? Aya siana TikTok Eta tas. Na TikTok? Heeh. Tas naon Neng? Na TikTok sia aya pokoknya mah alus pisan tasna teh. Dina online ge aya, terus offline ge aya. Di daerah mana? Daerah Tasik. Oh, di Tasik keneh. Heeh, ka dieu geuraana. Hayu atuh ke rumahnya. Nya, oke. Siap, dadah. Kumaha Neng di mana? Oh, di belah ditu geura deukeut aya geura. Yuk. Belah mana tuh? Iya, mana Irfan Backshop teh? Iya, konveksitas terbesar di Tasikmalaya, Irfan Backshop. Yuk geura ayo. Yuk, aya naon wae kitu? Loba pokona. Nuhnya Oh iya, tas nu di Irfan Backshop teh disarae kieu nya mah. halus enggak 30.000. Bener, oh guys ya. Ieu mah kudu. Halo guys, buat kalian yang lagi cari-cari tas ya, buat kado seseorang spesial, boleh banget di sini. Di Irfan Backshop, konveksi terbesar kota Tasikmalaya. Yuk, berani check out sekarang juga. Dadah, bye-bye.